Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqin wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Mugi-mugi ieu masjid sing jadi contoh kanggo masjid anu sanesna, masjid muga saya seperti kieu kenging kesana kaum muslimin sadaya dina nanjeurkeun agama Allah. Kusim kuring disebat sing jadi contoh, margi teu aya deui cara nyebarkeun agama Islam nu pangsaena iwal kitu contoh. Sanes hartosna nyebarkeun agama Islam ku pidato teu sae, tapi pangsaena teh ku contoh. Lisanul hal taqsahu min lisanil maqal. Dakwah nyeru ngajak baraya kulawarga sina mereka cinta Islam ku pidato eta ge sae, tapi pangsaena mah ku contoh. Kaum muslimin anu mulia, kamari sing kuring ngobrol di rorompok sareng tamu ahli mikir. Dina obrolan tingu ku pertarosan ka sing kuring pokna teh naon sababna dina dana kiwari masjid dibangun di mana-mana, pengajian daya lirena, dina radio, dina televisi, dina surat kabar, boleh nyaritakeun masalah agama, tapi heran nah bersigat ke aya kapakna. Musim kuring diangkeun memang leres, musim kuring seperti aya kapakna, malah lamun teu izin matuluh maha suci. Kadang-kadang jadi mubalik deh cek nulisan wae gitu. Dan memang seperti ayat apaknya. Upami hadirin kaum muslimin anu sepuh bapak sareng ibu kagungan yuswa parantos 50 tahun. Urang potong we 20 tahun kabungkur ke ora dipake ke bager. Da itu urang sadayana we teh teh hidung ban tadina teh. Rata-rata hidung teh kakolot mah teh. Urang potong 20 tahun dipakai terusrem, tapi 30 tahun dipakai bager. Dina lebet 30 tahun urang naros kana manah masing-masing. Parantos sabar buntu urang Islamkeun jelema. Kapan teh sangsiasa. Dina dangat kiwari mah bujeng-bujeng ngajak Islam ka bukan Islam. Ngajak Islam ka nuduh Islam yang garese. Bujeng-bujeng ngajak Islam kadengen-dengen kadarwa jeung kaputra sesahna beak hadae. Sesah niwarang, sesah ngawagel, susah nikah, susah nyarek. Bujeng-bujeng nikah nu patali jeung masalah agama. Nikah nu patali jeung kahirupan sadidinten we kaputra. Nikah nyeusehan, nikah mumahan, nikah mani hadae. Komo nikah salat. Itu pada umumna. Sedangkan ari Kangjeng Nabi dina lebet 23 tahun teh alam dunia beres soe. Quran 30 juz disebarkeun ku Rasulullah di kolong langit terami ngeunaan 23 tahun beres soe. Ari urang hararese ta urang taros ayeuna mah sing gede tanda tanya lagi naon sababna ari Nabi atau bari-bari teuing nyebarkeun agama teh ari urang melihat mereka jawabanana seueur
Ngan jawaban lupa kali sareng urang simkuring dina daya kiwari. Kamu ngajawabna mangga urang sasarengan jeung simkuring urang lalajo kana makna surat Al-Ahzab nu simkuring dibasa tadi. Eta teh surat Al-Ahzab ayat 45, 46 sareng 47. Sugan kumaca surat Al-Ahzab bari dibuka ismina perkara sanu tadi jadi kawaler. Naon sabab ari Nabi babari nitah gampang nyarek ari urang manehara rete. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, hei nabi, inna arsalnaka syahidan. Hiji wa mubasysyiran, dua wa nadhira, tilu wa da'iyan ilallah bi'izni, opat wa sirajan munira, lima. Dina 5 poin anu disebat dieu kucing guring moal dibahas sadaya urang bahas nu kahiji wae. Ya ayyuhan nabi, hei nabi sir Allah, inna arsalnaka syahidan, saestuna kami geus ngutus anjeun ka alam dunia Muhammad. Diutusna anjeun ka alam dunia teh lain rek dititah ulin, lain dititah begadang meakeun waktu peuting jeung beurang, lain dititah meres kerengan pikeun ngumpulkeun rezeki ditumpuk-tumpuk sieun anak incu anjeun tujuh turunan teu barandahar lain. Tapi kami ngutus anjeun ka alam dunia teh ulah poho Muhammad, tugas anjeun teh syahidan, anjeun teh saksi. Dawuhan Allah, saksi. Saksi dina naon Gusti? Saksi tina agungna ajaran Islam. Anjeun teh alat bukti tina linuhuna jembar jemuliana ajaran Islam. Islam teh mulia, anjeun saksi. Upami payeuneun santri mah tenapi mahasiswa nyebatkeun Kangjeng Nabi saksi teu hararese. Ari mayunan sapalihna sepuh mah nya kapaksa katingali ku simkuring beli pengkerkicetna kiceut teu pati ngarti. Meureun Kangjeng Nabi disebut saksina iraha nyaksian maling meureun kitu. Widian sakedik urang singgung masalah saksi. Ari tugasna saksi teh pikeun nembongkeun perkara anu teu katempo. Hakim tidak bisa berbuat banyak apabila tidak ada bukti. Bukti yang paling autentik adalah saksi. Jadi tugasnya saksi teh pikeun nembongkeun perkara anu teu katempo dina hade dina goreng. Gerawas we hansip teh meunang jelema nu dicuriga bangsat dume ku kurilingan di bibir iman batur lain usum tengah peuting. Ditewak we ku hansip diringgus diserengkeun ka Pak RW. Cek hansip Pak RW ieu jelema teh diduga bangsat mangga nyanggakeun. Dipariksa ku Pak RW eta jelema teu ngaku teu rumasa jadi bangsat. Digaradah kana sapuna eueuh bukti saketip-ketip asan barang nu meunang maling. RW tidak akan bisa berbuat banyak. Namun sabab dipariksa teu ngaku dikorehan eueuh bukti, bisa-bisa dilepaskeun ku Pak RW. Bareng nek dilepaskeun barojorona ikrona ngaku teu ngaku eta teh bangsat Pak RW. Cek Pak RW dewek ge curiga ngan eueuh buktina. Cekrona abdi gaduh buktina ieu kartu pendudukna rag-rag di bibir iman si anu ta eta rona teh disebutna syahidan, alat bukti tina kajahatan jelema nu teu katempo jahatna. Kahartos pangandannya mangga kahartos hiji deui contohna geureuweuk werona teh meunang pamuda budak ngora nu dianggap sunihin lumeh luncat tina janela imah awewe nu anyar diperahkeun. Rada udang gitu tuh. Diringkus dipasrahkeun ka Pak RW, dipariksa teu ngaku.
dikorehan bukti nak saya bukti susah sedang hanya kai masana teh dek neangan tapak di Hongkong. RW moal bisa berbuat banyak, bisa-bisa dilepaskan torojol hansip cek hansip ngaku eta budak teh cuning dewek ge curiga cek RW ngan susah newakna eueuh bukti dipariksa teu ngaku dikorehan eueuh buktina cek hansip abdi gaduh buktina ieu calana kolorna ragrag diimah si eta hansip teh syahidan alat bukti tina kajahatan nu teu katempo jahatna teh saharep digitukeun mah kaum muslimin anu mulia agama Islam teh agung tur linuhung tapi tikawitan Islam lahir turun Quran tanggal 17 Ramadan teh dugi kaum ieu dugi ka kiamah nu bakal datang seueur keneh baraya urang nu can nyahoeun agungna Islam. Di desa tukang macul, di pasar tukang dagang, di fakultas para profesor loba keneh jelema nu can nyahoeun agungna Islam. Lamun geus teu nyaho kana agungna Islam rugi naon sabab salengkah deui moal kabisa ku Islam. Lamun geus teu kabisa ku agama Islam ku ajaran Islam salengkah deui bakal curiga kana ajaran Islam. Di mana geus curiga kajengkal deui bakal ngewa kana ajaran Islam. Ngewana teh lain bawa ti ajalina. Dajal mah kabeh ya turunan beragama malah boga bibit keimanan ti Firaun ti Abu Jahal sadayana ge mekel keimanan turun ka dunya Allah. Janji dipainin Allah cek Allah ke alastu bi rabbikum ya maneh yen kami teh pangeran anjeun qalu manusa sadaya ti Abu Jahal ti Firaun ngajawab bala syahidna nyakseni Allah teh pangeran abdi gudang ka dunya mah rupi-rupi aya nu cinta kana Islam aya nu curiga kana Islam malah teu saeutik nu ngewaeun kana Islam ngewana kana Islam teh lain bawa ti ajalina nu jadi sabab mah teu kabitaeun ku ajaran Islam pangna teu kabisa teu nyahoeun agungna ajaran Islam di mana geus teu kabisa curiga kana ajaran Islam kadituna bakal ngewa kana ajaran Islam ku sabab sakitu tembongkeun ku anjeun Muhammad ajaran Islam ka umat anjeun yen Islam teh agung anjeun saksi diri ibu hoyong ilmiah kada aya buktosna yen nu teu nyaho teu kabisa cik engingan yang kadeureuh teh nyaba kamunya entong seueur barang sanak nyanak tahu amon we hiji hargana 10 perak nyanak emas 5 kilo hargana 125 juta sok sadorkeun kamunya nyet tahu ibu ieu emas 125 juta ieu cau 10 perakeun monyet pasti nyokot cau cek monyet mending cau ngarah gampang ngahaka kabitaeun monyet ku emas kakidah henteuna malah monyet curiga cek monyet koneng-koneng ngaguruntul bawa dek ngadagor sirah aing bisa-bisa monyet ngewaeun kana emas salah monyet lain salah urang we teu mere harti ku sabab kitu kami ngutus anjeun ka alam dunya teh tugas nu paling pokok di kita nyebarkeun agama Islam tembongkeun ka umat anjeun watil can nyahoeun tembongkeun agungna anjeun bukti kaagunganna anjeun saksina kunaon Gusti nembongkeun agungna ajaran Islam ka umat abdi teh ceuk Allah ku dua bahasa Inggris jeung Prancis lain Jerman jeung bahasa Jepang sanes ku dua bahasa da bahasa mah di alam dunia teu leuwih ti dua kajen bangsana ratusan bangsa di kolong langit bahasana mah hakikatna dua persis kala pengkolan mah teu leuwih ti dua saur ibu teh ka tuang putra ujang pangitukeun ari ti desa Lembang sabaraha pengkolan budak bodoh mah bisa peureum ti pepereket bari ngitung pengkolan hiji setia budi dua dicerwakeun
ketika kiamat can dulu kabilang pengkolan ujang dua hiji ka kenza kadua ka katubu belok kanan belok kiri kan gitu datar aya belok awang-awang bahasa oge dua hiji bahasa lisan kadua bahasa perbuatan anjeurkeun ajaran Islam ku anjeun ka umat anjeun ku dua bahasa hiji ku bahasa lisan kadua ku bahasa perbuatan pangindahna bahasa perbuatan mah bahasa pagawean teu disada tapi ngomong bapak pengen caket we ka ibu teh mung jauh hayang rapet wae cek ibu teh cing emut bapana bulan puasa ieu teh kapan kami teh boga maksud rek tahajud engke ari mani tengah puting teh meureun insok teh jadi deui eta teh nyarek salaki ulah deukeut tapi nyarekna kulisan bisa nyingkah salaki teh ibu balangan mah deukeut deui hese kulisan mah dirapek karek ku bahasa perbuatan entong sasauran halik-halikan kacaroge diri dige angkat ka pasar Sukajadi meuli balasung 18 meter mah dijieun bebengkung reketek we kalian eta teh nyarek salaki ulah deukeut tapi lain ku bahasa lisan ku bahasa perbuatan anterkeun ku bahasa lisan pidato ngaranna nu mawi nabi dipaparing fasih pidatona upami nabi pidato mah sudah bujeng-bujeng jalmi orang ge ngadadak ngarti paripaosna anterkeun ajaran Islam ku bahasa lisan pidato ngaranna tapi anterkeun ajaran Islam tembongkeun agungna Islam ku bahasa perbuatan contoh ngaranna nu mawi cicing-kuring muga-muga ieu masjid sing jadi alat dakwah alat nyebarkeun Islam lain ku pidato tapi ku contoh masjid nu megah seperti kieu jelema bakal nyahoon kitu geuningan rukuna umat Islam cacat usul sagala teu aya masih keneh daek nyekakeun rezeki keur lieun masjid ningali masjid bersih kitu geuning ajaran Islam nu nitah bersih teh buktina di masjid ge bersih eta bahasa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawuh kitu Rasulullah kontan pidato di payun sahabat kumaceuk Nabi ana awwal wajibin alama amartukum bih dibaca sunaina nama para sahabat dulur kami cek Nabi entong hareudang entong bajenjang entong oyang bulu salamar entong keung dumeh aranjeun kabeh ngadenge loba parentah jeung loba panyarek ti Gusti Allah entong sieun sagala perkara nu diparentahkeun ku Allah ka aranjeun kabeh memeh anjeun migawe kami manusia pertama nu pangheulana bakal migawe kajawab pertanyaan nu tadi teh palingan Nabi babari nitah gampang nyarek atuh da pantes we Nabi mah memeh batur digawe teh anjeunana pangheulana digawe syahidan eta bedana jeung urang teh apapun yang diperintahkan Allah kepada tuan-tuan sekalian jangan kecil hati sebelum Tuhan berbuat saya manusia pertama yang akan melakukan perintah Allah saya manusia pertama yang akan lebih dahulu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah eta bentena jeung urang teh urang mah jago nitah jago nyarek tapi urang ge can tiasa kaputra teh kapan nyentak hudang teh subuh sia subuh ngarah babari ngalar rezeki ngarah sehat subuh nitah teh kumaha putrana geuning abah tabu 7 beda deui aing mah tas gaple cilaka gampang nitah gampang nyarek urang teh tiasa nyarek contoh malah Nabi mah memeh marentah ka batur teh kulawarga ku anjeun ka garwa jeung ka putra pan pernah Kangjeng Nabi ka Siti Fatimah sebentik nunjukna kana pangambungna Fatimah i'mali Fatimah i'mali beramal Fatimah berbuat Fatimah ibadah Fatimah fa inni la ughni anki minallahi syai'a ulah mancelana yang gede masa ka dumeh maneh boga bapa jadi nabi utusan Allah terus maneh dek nyarenkeun amal ka kami keur kami maneh keur maneh dina poe kiamat kami teu bisa mere naon-naon ka anjeun Fatimah coba nabi
kaputri ku anjeun hiji-hijina nu aya. Padahal kauningan sadayana kapan Nabi teh diberi perkenan untuk memberikan syafaat ummah dina poe kiamat. Kasaha nu ku Allah diizinan dene syafaat ummah sadayana Nabi teu bisa diwati Nabi akhir zaman. Tapi Nabi teu dagang syafaat ka putra mah. Apa sebab itu tidak edukatif yang baik? Itu tidak persuasif itu. Ulah dong ditemong-temong, boga kedudukan teh ditemongkeun. Beda deui jeung urang. Urang nuju alif, nuju anom, rada tepati maju, kasepuhnakeun bet aya kamajuan. Pan budak teh dianggap jigang sing seueur dek kulit. Aya rezeki mamal beak masih ngedek laki rusak poe 7 kali ini. Peubeurieun ku abah keur ngora teu kaalaman. Eta, jadi urang mah jago ngajamin, padahal udah dipakai ngajaminna keur manehna ge teu cukup. Nabi yang demikian mulia tidak pernah memberikan jaminan sugan cek nanti teken baik patong letih hati di akhirat mah kumaha pasti we kayak mah teu aya. Urang mah tukang ngajamin. Malih kamari kakangna pribados hajat. Tegaduh tempatnya atuh kapaksa narima onangan teh dina gang diketot we ku hansip make perboden. Motor nomade ka IPTN teh nya mengkol atuh melambung teu sadinya. Da dihalangan teh atuh hansip. Lami-lami terojol pemuda budakna hansip tumpak motor. Bah geuning dijaga nya aya nu hajat. Teu meunang ka dieu motor teu meunang. Atuh abdi ge bade mengkol we Kang Gidul bah. Maneh mah entong da nu ngajagana ge abah, kumaha abah we. Jadi teu meunang teh keur batur urang mah keur anak sorangan mah meunang. Nabi nu kadua kalina teu kasasauran demi Allah lamun Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maling kami sorangan nu bakal neuteup leungeunna. Kajawab deui palingan Nabi gampang nitah babari nyarek dan Nabi mah atuh da memeh batur teh nyalira heula mun batur pait ka nyalira ge kudu pait. Keun masalah hansip mah ieu mah pribados we gaduh budak santri. Kamari geus rada ngarti ngajina. Ayeuna teh jadi kiai di Kaler di Subang Pangkalerna perbatasan Indramayu. Biasa gaduh pasantren santrina aya jamaahna ngarebu. Kamari hoyong di Aliangan ge guring nyami ya sing guring deka ditu. Atuh teu ujug-ujug geblus ka imana bareng dongkap teh da pribados pan. Kiaina guruna hayang nempoh situasi bareng jol teh nyumput heula di tukangan masjid ngadengkeun manehna keur pidato. Hari di Subang pagi Kaler mah ka kiai teh kajian kiaina budak nyebutna teh abah. Bedanya hari di Bandung mah kiai, ka Garut mah ajengan, ka ditu mah abah, di kota mah ustad, malah aya nu manggil kiai di dinding pondok tad damang tad gitu nya. Di kota mah da terus maludak mah assalamualaikum ge mungkin ini Cina, assalamualaikum gok jeung ustad teh kum. Malah ari kena cacing guring mah dijawabna ge sarua pondokna lam cacing guring gitu we. Ari pok teh damang tad gitu. Eta mah pek bae da bahasa tadi Subang paling Kaler mah nyebutna teh abah. Cing guring dongkap manehna keur pidato nya beres ngomongna tidak dewasa. Ngan kalau pasan teuing kumaha pokna teh dulur-dulur kabeh nu hadir di dieu boro-boro nu geus wawuh sanajan kan amplop jeung abah anu hadir di dieu mah ku abah di aku murid. Itu pokna teh entong seueung. Ari geus jadi murid abah mah boro-boro di alam dunia kajen ngambang dina neraka dikojayan ku abah kana neraka. Itu kecing kuring dirontok kana celina diharewakeun ari lain di iraha boga lisensi kita sawarga. Namanya yang bisa wargaeun ujug rek ngajamin ngojai ngamot murid kana neraka. Jadi urang mah jago ngajamin bari manehna ge teu bisa dijamin. Nabi mah kaputra la ughni anki minallahi syai'a. Naon eta teh bisi putra ngandolkeun kana kalungguhan sepuh, bisi putra ngandolkeun kana rezeki jeung martabat nu jadi kolot. Nu mawi ku Nabi disolat. Katilu kalina kawaler ayeuna mah. Naon sabab ari urang hese nitah hese nyarek ari Rasul gampang nita gampang nyarek. Naon sabab ari urang hese nyebarkeun agama ari Rasul atau babari teuing. Kajawab ayeuna mah pantes we da Rasul mah meheh batur teh anjeunna heula nyalira. Jadi Nabi teh pinter nyontoan. Buktos ayeuna
Cek Allah teh wa minal laili fatahajjad. Anjuran kan Muhammad dimana datang peuting teh ulah dihadang ku kerek kabehanana ini saya sakeun saperti rumah dipakai salat ka kami tahajud ngaranna eta teh nafilah tambahan keur anjuran tah. Kumaha ku Nabi diumumkeun ka balarea dulur-dulur hayu urang tahajud kieu carana. Batur mah karek ngalamun poe isuk peuting pageto minggu hareup akhir minggu tahajud karek ngalamun Nabi mah geus ngajlepung langkung ti payun tahajud. Malam deneh tahajud teh salatna teh ratusan rakaat. Tapi kabareuh sampean teh urut salat teh jabati anjeunna perlu teh nyontohan batur. Tapi kabareuh suku bengkak. Insya Allah bila dia bapak dan ibu seueur membareng sampean anak tapi lain urut salat incok wae model eta mah. Nabi mah bareng urut salat. Gajeleng sumping ka bumi ka salat ratusan rakaat. Ini datara kahalangan ku urut salat ku bareng. Ending usum dagang, ending usum tablet, malah ending rek perang tas salat ratusan rakaat. Ini kan bari ingluk-inglukan ke sampean. Da sim kuring mah osok sim kuring ge rajin salat tengah beuting ari 3 tahun sakali mah. Loba sim kuring ge salatna salat Nabi, tapi sim kuring mah 2 rakaat salat. Itu ge ari keur boga hutang we salat tengah beuting. Salatna teh 5 menit, tak salat tahajud teh dug deui sim kuring mah sare atuh hudang subuh dug deui sare teu sekak eta teh ditambahan deui isuk-isuk teh. Kodoan nu peuting dumeh dicopot 5 menit hudang tengah peuting di kodoan ti beurang taralila hudang teh asar pun bojo ngageungkeun teh bapak namun salat lohor sim kuring pan ngamurileng si sungit maneh pan kami teh sare satu peuting kitu padahal ukur 5 menit Nabi mah lain wengi tas salat sampean bareng isuk usum perang ini teh perang. Malah sahabat mungkin negor atuh Rasul mantong ngiring ka pangperangan geuning sampean eta bareng kumaha cek Rasul kaiza azan tawakkal ala Allah kami geus niat kudu ingit eta jadi halangan bareng dia dalam lantaran lain kunaon urut salat nios salat nios ka pangperangan eta beda nanti urang mah lain rajin tengah peuting hudang pan isuk-isuk kulem rakyat tatangga keur beberes bebersih oksis teh dina poe Sabtu. Urang keur kulem anak jauh dan nanyakeun hansip ujang ari bapak ujang ka mana nuju kulem nah bersare si budak na teu usaha kapan uni ka salat tahajud kadenge rek ku jelema nu nyaho Islam kumaha pokna tuh euy agama Islam ada mamamunur atuh batur usum digawe manehna kalah kamolor jadi urang mah lain pinter nembongkeun agungna Islam malah sabalikna ngotoran kana kesucian agama Islam eta sumping ka bumi Nabi palain ngaleut ka ciptanya anu can ka Mekah mah mal pati uningna jeung mal bisa ngarasakeun di Mekah mah ibu bujang-bujang zaman Nabi ayeuna zaman modern di Mekah panasna teh kapan dugi ka 57 derajat zaman Nabi mah cai sagelas kieu teh cai atas ku tujuhan AC aya kulkas kipas ayeuna zaman modern sing kuring nios ka Mekah nu kamari di hotel di Masjidil Haram 100 meter kulkas dirorompok segede cangkeng muling AC muntir ada di luhur segede tampir maka cai es dan di masjid 2 botol digelepek di jalan teh jadi kecang kabeh tegi ka masjid salat loba qobla zuhri 2 zuhurna 4 ba'da zuhur 2 lumpat ka imah teh garing ti korote komo zaman Nabi sumping ka bumi palain ngaleut ka tampak garwa keur wiridan sok pangemukeun subhanallah subhanallah pan eta teh bingung teh bingung kumaha bae jali istri teh pikiraneun dicarek kontan mata saja ngilek diantep ka langsung misalnya cek Nabi teh sing cai atuhan teu wiridan bakal ngajawab ongkoh nikah ongkoh nyares pasti itu istri mah kumaha Nabi mayunana seperti kieu henteu nikah teh nyarek kulitan palain ngaleut nyanak we ka pengger punya nyanak cai henteu dileut di dapur cai teh sim kuring ge osok kitu lumpat ka dapur blok-blok teko teh ditotor malah teu diirung jadi usian engke asup ka tengah imah bari mawateuran jarekan pamajikan
Nabi malah lain nyopot cai tadi leut di dapur tadi cacat ke tengah bumi. Bumi ini ge ukuran 4 kali genep 2 lengkah ge tepi. Dicacat kage dengan garwa negeri wiridan teh garwana nyingut. Ya Rasulullah geuning sumping. Nya si horeng meureun tadi teh teu katingali da keur antong wiridan. Geuning sumping. Bener. Nah atunya nak cai ku nyalira Rasul bertemi warang ka jisim abdi. Nah salira teh benu, aduh aya ku gindingnya. Ginding eta kecapan si istri siga gitu. Aduh mun aya di dieu, mun aya istri siga kitu kacara oge 5 juta wani mas kawinnya. Lain boga duit bakal dikumal ayana barang antik. Eta sasauran nah Rasul nyandak cai punya lira bertemu orang ka jisim abdi nah benu salira teh. Henteu nah atuh temi warang kumaha deui ceuk cara oge teh ngawalerna. Kapan nu wiridan teraskeun wiridan lanangkeun sai pada bisa usarakan ge. Kituna teh ikhlas henteu aya mimik-mimik anu awon. Lain cara urang bari nyungkun, sawios neng nuju wiridan teraskeun we cicing kieu mah da kitu kalakuan teh. Kan kitu baru. Lain ieu mah anu bodas teh nuju wiridan teraskeun we. Kumaha ceuk garwana? Henteu wiridan mah gampil sunat eta mah ngaulaan taroge mah wajib sobi ku abdi. Dipasiekeun ku Rasul salengkah deui. Mun sing kuring mah mal dipikeun meureun da amek. Entong siang kagok salengkah deui mah kan gitu. Henteu mangga atuh da maksud nyokot caina ge dek nembongkeun agungna ajaran Islam ku perbuatan. Mangga atuh lengkah dek barendepu disangakeun cai menta hampura sakitu ge kacara ge. Afwan ya Rasulullah, hapunten junjunan jisim abdi malawung teu katingali salira leber, hapunten teu naon-naon ceuk Nabi. Tah syahidan eta. Kumaha enjingna teu kungsi dititah, enjing mah cai, memeh Rasulnya sumping teh geus nyampak. Caina teh. Iraha nitahna teu dititah, disontohan we kamari. Syahidan. Kerewe keraksukan Rasul soeh teu nitah. Gampang namalkeun baju henteu. Di sana kan punya lira nyanak gaun di kamal hari pakene. Sama ku Kangjeng Nabi. Nuju ngaput kareret ku garwa. Rasulullah kunaon namal punya lira teu urang ka jisim abdi benu. Henteu. Nah atuh diri nuju sibuk henteu sibuk. Henteu mangga atuh. Kecos dikaput. Kumaha isuk? Memek dianggo teh dipariksa heula kayak Rasul ulah dianggo urang parios di sisoe. Ira nitahna, ira mah matahanana. Asep apa itu contoh kamari syahidan. Hari bapak osok itu ka ibu tara, tara patinya ibu tara da ibu na ge sudah lain pikituan deui sami we. Itu mah nurun cupu, urang mah lain nurun cupu, pariuk mangis turun urang mah. Kan waktu pribadi diuraikan di masjid daripada sorangan di Jatayu ka jamaah atau aya nu ceurik istri mah kabisa pamegatna henteu ceurik mangan bakat ku kaget kagum ku junjunan nya tapi kan nuturkeun salah hiji sepuh cenah bagali sumun ka hartos abdi ga enak mah kapun bojo teh bade nyontohan we mal ditidatoan dari di omongan mah pun bojo mah geus kitu halis geus nyisap-nyisap we kalau panon si gadek luncat, kendek nyamang mending ge dicontohan, di pidatoan masih bacaeun. Cecing guring teh. Atuh nyamureun manehna teh nyontohan korejat hudang tabuh tilu subuh-subuh memeh garwana gugah anjeunna geus gugah lewat ka tukang ka dapur geret nimba tina sumur dek minuhan bah malah emerna teh didagor-dagor ngarah pamajikan hudang glemreng dan juga dia bahas geus tinu hurungkeun kompor pagenkeun panci nah geus cai geus ngagolak tinu si kopi teu diinum kumanehna teh teuleum dina meja dituruban make tatakan atuh balik deui ka cai terus ngumah senal urut di pasar diteungeun digaringkeun nyokrok kaos digantungkeun terus mereskeun kursi nu pasoleng karah urut lalajo TV di berang terus sasapu sorangan terus ngepel nyontohan pamajikan maksudna nurutan Nabi. Bari nungguan datang subuh, datang waktu subuh, manehna gorowok adan di imah lalaunan, terus sunat qobla subuh, terus qomat cong salat,
Terus beres salat terus wiridan ngadua bereskeun kasur nu kusut sprayna dibereskeun ku sapinyere terus ditikelkeun sarung bantalna dibereskeun simutna disilepan dituna dina tunyangeunana kakarages dina kursi diupna ge bismillah ngageleger ngarah kandeng ku pamajikan atuh sok dibukakeun turup gelasna bari bismillah deui bismillahirrahmanirrahim ngan teu kieu we deuleu sia aing teh nyontoan sia henteu kitu ngan minum we geleges si kopi bari maca shalawat dina kursi pamajikanna aya kumaha mau tapi tidak cimetokna juru kitu we reaksi naon-naon malah kalahkan ngomong ke anakna teh alhamdulillah ujang bapak maneng teh sanes minang ngaji jeung pagojali mah geuning ayeuna mah hidang ya Allah ya Rabbana salakinya seperti disebut hidang aduh kudu oge ibu susah ari nyontoan ka jelema nu itis iman bari ilmu teu pati aya mah susah dasok nyeureud teh nyontoan ka jelema nu iman kano ilmuna aya disanto hari nyontoan kanu itis iman bari ilmu saya mah nya hare-hare dasokna poso teh keusik kana keusik bersani beucina teh persani murah ge kana keusik narapol keusik ari senok bebek mah masing dikeum dina keusik 7 tahun ge da moal napol susah nyontoan imanan bari ilmuan eta mah persis seperti ngigau seperti ngiding di hareupeun lolong 700 rengkenek ngigau di hareupeun lolong hare-hare jangan sim goreng kalau pesan panona ninggal tukang kacapi tong disebut ngaranna mah goreng patut sim goreng nyanjang nyampat aya nu keur latihan jaipong nanya da manehna nu ngacapianna teh nu lolong teh ceuk nu ngibing teh mang cekap cake ngagitekna ka katulu teh sekap kakentana sakit sekap kumaha hareupna aku mah sia eta teh kadeuleu jadi nyontoan jelema nu itis iman bari eueuh ilmuan mah cara ngidol di hareupeun nu teu ningali sosakna kudu kumaha ning areupan nu kitu kudu dipidatoan bari kontan dicontoan dipidatoan ngumpul teu dicontoan bakal ngunghat dicontoan ngumpul teu dipidatoan eueuh ngartina susah jadi pidato contoh meureun ceuk maneh ibu jeung bapak nu sarepuh lah pagojali tong kitu-kitu da dieu ge ngarti meujeurna we itu mah nabi urang mah lain deui pasti kitu ngomongna teh sabab sim kuring pengalaman lamun dipalingan inung budak ke dirompok sim kuring teh ari rada susah sok rada getol salat teh tong kumaha ceuk puluh baja teh kitu jeung lain bapak da urang mah lain nabi kitu teh kumaha ari sawerda inungna ari sawerda mah hayang ngarewe jeung nabi ari ibadah beda deui itu mah nabi urang mah lain teu itu lebih kuring hari derajat hayang sorojeng nabi ari ibadah beda deui itu mah sedongeng tadi teh anu hajat tetangga sim kuring bade datang hadir kana undangan nyamper ka tetangga nu sabelah deui teh mang hayu urang kana undangan bea kumaha ceuk salakina teh mangga